Jadi aya situasi anu bakal ngagiring budaya orang Islam teh ka budaya barat. Mabur ti ulama nyontoh ka Yahudi jeung kafirin musyrikin. Lamun hek jalma geus mabur ti ulama turun bencana ka muka bumi ieu. Hiji, Islam dibantai ku musuhna. Ya Kang, nu ngabantai Islam teh aya dua sababna. Hiji, ya Kang, bisa jadi kafirin muncak zolimna atawa umat Islam teu bener ngajalankeun Islam masorangan. Salat mah salat tapi salat teu bener teu diomean. Keun bae can bener ge asal keur diome. Cirina keur diomean teh keur belajar ka ulama. Kakara bisa muhadharah aing muka sapah macan bisa ngaji terus. Sugan we leula muka sapah mu ayana nepi ka musahadah. Ieu mah teu diomean, geus kitu teh kitu teu diomean. Ayo we ngomean motor jeung udud. Udud mah jarum pinahkeun kana gudang garam. Ngomean udud. Degan gitu. Dibantai umat Islam ku kaum kufar aya zamana kan matak dajjal turun ge. Dajjal turun teh dina nalika jalma anu ngaku Islam teh ngaku iman, geus teu balener imanna, geus teu bener Islamna. Dibantai turun dajjal ge kan.